I am handsome, orang kasep. I make a viral video, orang nyieun video viral. Di dieu artina duanana urang, tapi hiji I am, hiji I. Naon bedana nya? Tah, ayeuna ku urang bajaan. Aturana dina setiap kalimat teu hayang apal pokona mah kudu aya kata kerja atau anu dina basa Inggris mah disebutna verb. Tah dina kalimat I make a viral video, make anu artina nyieun eta teh mangrupakeun kata kerja. Jadi cukup make I lamun hayang ngomong urang teh. Balik di aturana dina setiap kalimat kudu aya kata kerja. Dina kalimat ieu mah I am handsome. Di dieu eueuh kata kerja. Aya ge handsome. Handsome teh artina kasep lain kata kerja. Kumaha atuh cenah pan dina setiap kalimat teh kudu aya kata kerja. Tah di dieu dibutuhkeun nu ngaranna to be. To be anu fungsina keur ngaganti kata kerja nu eueuh teh aya loba, aya is, am, are, was, were, tergantung subjekna. Tah di dieu subjekna I, to be nanti am. Jadi I am handsome. Jadi kesimpulanna lamun aya kata kerja cukup ku I, tapi lamun eueuh kata kerja wayahna kudu aya gaganti kata kerjanya eta to be. Di dieu kabeneran to be na I teh am. Fungsi to be nu lainna ke dijelaskeun dina postingan selanjutnya yang